Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Urang bakal ditanya kedua malaikat, ya Allah ya Rabbi, lamun urang ngadenge para wali mah ditanya tetararna, komo Imam Sibawai mah man rabbuka, man kalimah naon malaikat, oh bisa malikeun kitu. Teu kira-kira teh Imam Sibawai, man kalimah naon, pannyana mah teu mondok. Teu mondok pan malaikat mah. Teu beja ka Gusti Allah, Gusti, aya jelema ditanya Malik nanya deui, mondok atuh. Aduh ya Allah, ya Rabbi Gusti. Aya deui nu ditanya, "Man rabbuka?" "Man rabbuka?" Tanya-tanya. Ih, cek malaikat, "Man rabbuka?" Langsung ka Gusti Allah bejakeun teu kudu tanya. Model kieu mah ya. Iya aing mah tugas cek malaikat nanya. Bejakeun ka Gusti Allah. Cak Gusti Allah ana inda zulli abdi bi. Cak Gusti Allah pan aing teh kumaha sangkaan hamba aing ka aing. Sedengkeun kula waktu deuk maot boga sangka bahwa Allah ngahampura. Bejakeun ka Gusti Allah. Sangka aing teh tah coba. Waduh, cak malaikat kok ieu mah kieu amat. Bebeja ka Gusti tak kita aja emang nya nama boga sangkana tinggi geus ulah ditanya deui. Waduh hampura cek cenah hampura. Wah. Coba urang engke kos kitu teh. Man buka. Oh, sia. Ieu mah siksaeun aing. Naon sia? Ah, teu beres atuh lain saeuna. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. At-tahlilul labziyu utawi kilaiki ku urayan kang bangsa lafaz. Idza faraga min daftil mayiti ay intaha min dafnihi. Tegese wis narima tutug ya Kangjeng Nabi saking ngubur ing mayit. Waqafa alaihi ya waqafa ala qabrihi, tegese ngadeg ya Kangjeng Nabi ngatasé kubur mayit. Astaghfirul ya akhikum ya ud'u lahul maghfirah, tegese pada ngadua sira kabeh kadu ya akhi kalawan pangampura. Doakeun mayit teh ku maghfirah sakumaha Kangjeng Nabi mere pitutur ka urang, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Wadai mayit mah iwalti butuh doa. Nya mah dikiriman bakakak geus embungeun, mayit mah hayang doa bae. Boro-boro geus jadi mayit keur muriang keneh ge aya nu mawakeun jeruk, aya nu mawakeun apel geus teu hayang. Boro-boro aya nu mawakeun kos kitu, sangkilang datang babaturanana urut baheula bareng judi ge geus embung. Bong jagnana kaluarkeun atuh batur aing ngan teu daya teu upaya bae. Kabeh mayit ketika muriang geus kritis embungeun didatangan ku babaturan anu urut babarengan maksiat. Mun kitu manyana dilayat ku santri, ku ustad, ku kiai hajung maca yasin disisieunana tiis. Hajung ngomong ngeunaheun ka manehna. Urang lamun ngalayat anu gering mamang, tenangkeun pikiran, ulah loba pikiran ka sisi ka sakagigir geus ku ari masing gede harepan. Sing gede harepan roja tingkatkeun geus ulah sieun-sieun. Allah Maha Ghafur, Allah Maha Rahim. Geus tas blangkeun hate. Itu ngalayat nu muriang. Jadi tenang kana hatena. Ulah ieu mah ngalayat nu muriang mang. Waduh, panyakit kieu mah kamari ge tatangga paeh. Sial cek teh goblok biasa. Jadi ngalayat nu gering teh tenangkeun, tentremkeun ku cara eta tadi. Komo lamun bangsa ka kiai dia mah cukup ke kieu bae.
tos tafwid bae ka Gusti Allah. Geus paham. Sebab ayat tawakal, teh ayat taslim, ayat tafwid. Tawakal tu 'ala Allah kelas biasa. Taslim pasrah ka Gusti Allah kelas thariqah. Tafwid kelas hakikat. Tafwid mapan kieu Allah boga leungeun, boga ngan leungeunna mukhalafah lil hawadits. Allah boga wajah, boga ngan wajah Allah mah mukhalafah lil hawadits. Sadaya-daya nyanggakeun ka Gusti Allah. Tafwid ngaranna ulayatu wal ta'wil. Geus urang bangsa ka kiai anu luhur elmuna mepelingan cukup tos tafwid bae. Geus surtinya geus paham. Kos kitu teteh. Sing ade bere jalan aya jin asup. Kaberangan jin. Insyaallah karim. Waalaikumsalam kep. Jadi deui kitu naon ngaranna doa. Iwalti doa nu dibutuhkeun teh iwalti doa. Was'alu lahu wa tasbita yatlubu lahu. Tegese nyupri sira kabeh lahu kadue akhi. Bener ke? Ai sabituhullah. Ai sabituhullah yatanataf kan ing akhi sapa Gusti Allah. Alal qaulil haqqi ngatas ucapan kang haqq. Wa nutqi bis-shawabi lan ucapan kalawan bener. Urang dina ngalawudu ge geus didoaan ku urang mimiti Allahumma hfaz yadaya min ma'asika kulliha. Kemudian ke kemur Allahumma a'inni ala zikrika syukrika terus tama subhanallah umaha sih Allahumma a'inni ala Allahumma inni ala zikrika terus kadituna nantah kitu wasabbitni bil qawli sabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Taeta teh urang keur wudu ka kemur teh wasabbitni bil qawli sabit. Gusti muga netepkeun ka abdi ku ucapan anu ajeg anu tetep bil hayatid dunya kuari di dunia urang maca la ilaha illallah di akhirat la ilaha illallah sabitni bil qawli sabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah tu Allahumma kitu a'inni ala zikrika taeta teh kurang di doaan hakikat nama penuh berontak di awak urang teh aya nu ngendalikeun Gusti Allah moal pati-pati urang maca eta lamun urang moal ditetepkeun kitu hakikat da doa mah. Dan minta kurang seringan maca doa eta sabitni bil qawli wa sabitni bil qawli sabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Terus urang kabeungeut eta doa mah lain ti Kangjeng Nabi sebenarnya mah meunang ulama. Betul kudu didoaan ge ngalawudu jadi baes. Beres. Geus ngan alangkah baikna lamun dibarengan ku doa. Allahumma atini kitabi bi yamini. Terus sampai selesai Allah malatutini kita bisimali omi waroid terus orang harim syari wa basyariana taya hartina moal pati-pati urang ngadoa kitu lamun urang moal dikitukeun ku Gusti Allah dikitukeun teh dina isi makna doa nu ku Allah digerakkeun nang Allah teh hendak doaan ku urang ieu mait was'alu utdubu lahu tetap-tentakan ku anjin dulu urang nugas aya di kuburan supaya ditetapkan ku Gusti Allah alal qaulil haqqi wan nutqi bis-shawabi fa innahu ala yusalu ya rabbihi tegese saking pangerane akhi wa dinihi lan agamane akhi wa nabihi lan nabine akhi bakal ditanya man rabbuka saha pangeran anjeun bakal ditanya wa man nabiyuka saha nabi anjeun
bakal ditanya wa dinuka naon agama anjeun. Masya Allah teu bisa diapalkeun ti kuari lantaran nu bakal ngajawabna amal urang ketika urang bertauhid ka Gusti Allah ngalaksanakeun syariat Gusti Allah urang teh geus nu kacoceng engke amal urang bakal menjelma ngajawab pertanyaan malaikat sanajan diapalkeun ti kuari urang teu ngalaksanakeun syariat tetep bae moal bisa ngajawab mentek teu kudu diapal-apal ti kuari engke bae urang mah geus nyaho berbaring nyaho salamet itu bae geus masyaallah lantaran salat urang nu bakal ngajawab man rabbuka moal pati-pati urang salat lamun teu mangeranan ka Allah wa man nabiyuka moal pati-pati orang salat lamun urang teu nuturkeun parentah Kangjeng Nabi wa madinuka moal pati-pati orang salat lamun lain agamana Islam wa makiblatuka jauh nu salat menghadap ka Gunung Karang jauh pasti geus langsung ka kiblat geus langsung salat eta urang ngajawab motra asal urang salat rabi salat urang bakal ngajawab masyaallah fikul hadis Kau kilaiki kupiki hadis ini talabul istighfar lil mayit akibat dafni. Kau kang awaliku dan supri istighfar kada mayit dalam sausana ngubur. Sabada ngubur istighfar mentakeun hampura mayit eta. Lantaran mayit ieu persis kos jelema keur kakerem. Butuh anu nulungan. Kau gorikil mugawas percis kos jelema di tengah laut perlu ayana nululungan ialah jelema-jelema anu mangdoakeun dua talabut tasbih lil mayit utawi kang kapinggana iku nyupri dan tetepkeun kada mayit inda sualil malaikani lau ing dalam nalikana pertanyaan malaikat tororo kada mayit urang bakal ditanya ku dua malaikat ya Allah ya Rabbi lamun urang ngadenge para wali mah ditanya tetararna komo Imam Sibawe man rabbuka man kalimat naon malaikat oh bisa malikeun kitu teu kira-kira teh Imam Sibawe man kalimat naon pannya mah teu mondok pan malaikat mah teu beja ka Gusti Allah Gusti aya jelema ditanya malik nanya deui mondok atuh aduh ya Allah ya Rabbi Gusti dia nu ditanya man rabbuka man rabbuka tunya tanya cek malaikat man rabbuka langsung ka Gusti Allah bejakeun teu kudu tanya model kieu mah ya ieu aing mah tugas cek malaikat tanya bejakeun ka Gusti Allah cak Gusti Allah ana inda zulli abdi bi cak Gusti Allah pan aing teh kumaha sangkaan hamba aing ka aing sedengkeun kula waktu deuk maot boga sangka bahwa Allah ngahampura bejakeun ka Gusti Allah sangka aing teh coba waduh cak malaikat kok ieu mah kiamat bebeja ka Gusti tak kita teh emang nya nama boga sangkana tinggi geus ulah ditanya deui waduh hampura cek cenah ampun coba orang engke kos gitu teh. Man rabbuka? Oh, sia. Ieu siksaeun aing. Naon sia? Ah, teu beres atuh lain saeuna. Masyaallah, macem-macem para wali-wali Allah ditanya di jero kubur. Aya anu dina manaqib teh man rabbuka? Abdul Qadir. Geus kitu bae. Wa man nabiyuka? Abdul Qadir. Wa man dinuka? Abdul Qadir. Abdul Qadir malulu. Oh, Abdul Qadir mana? Tukang lauk. Man rabbuka? Abdul Razak. Ah, disiksa Abdul Razak mana cenah ieu. Insyaallah. Teu wauheun malaikat ka Abdul Razak mah. Ya Karim, wali-wali Allah geus macem-macem ditanya Nabi kubur karena naon? Lantarannya nama pan wauh ka Gusti Allah, makrifat teh wauh ka Gusti Allah. Sedengkeun Allah mah di luhur bumi, di jero bumi, Allah mah eta bae. Nyahoeun di mamana atuh aya nu kieu bae. Man rabbuka?
tanyakeun bae ka Gusti Allah, aing ka saha mangerana? Cek malaikat kieu amat sih. Ya mah tugasnya man buka bejakeun ka Gusti Allah. Pangeran aing teh saha geus nyahoeun Gusti Allah mah. Ya kan? Bodoh amat si malaikat. Dicarekan malaikat teh ku para wali mah. Lantaran nyana geus ma'rifat ka Gusti Allah, wauh jasa ka Gusti Allah. Geus wauh atuh hese geus wauh mah. Ditanya ku kumaha ge. Lantaran geus wauh jasa kanu nyieun dunya nyieun nyana teh tenang bae. Mentek di jero kubur teh eueuh sieun-sieun tenang. Geus lantaran paeh ge nyana mah teh sieun. Teh sieun. Mentek malaikat teh datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ini? Saya malaikat Israil. Wow, udah ditunggu dari kemarin. Lama amat sih. Saya malaikat Israil. Duk naon? Nyambut nyawa. Sok nyambut nyawa kitu lawakai. Kunaon kredit cenah halus. Ayo kitu mah tuh kesararageun segala bagus teu boga pikiran. Allah anu dideuleu nu didenge Allah. Masya Allah. Kuari titah paeh teh kadeuleuna ku urang ja hakikat mah titah menghadap ka Gusti Allah. Unggal poe Allah kahalangan ku hirup kuari dek dicabut roh dek dikaallahkeun atuh ngarep-ngarep sakumaha urang dek dikawinkeun jeung sarwiti atuh ngarep-ngarep urang dek meuli mobil hayang gara kapanggih jeung mobil kuari eueuh nu dipake ka resep kecuali Allah kuari dek dihadapkeun ka Allah resep jasa Masya Allah ngomong doang. Ya Allah ya Rabb namarikatiluna yantafi'ul maitu bidu'ail haylahu utawi kang kaping teluna iku ngalep mangpaat sapa mayit kalawan doane wong kang urip lahu kade mayit eta ngarep-ngarep doa tinu hurup lantaran aya mangpaatna ulah pajar cek Muhammadiyah macana teh aya mangpaatna doa nu hirup kanu maot Kangjeng Nabi ge ngadoakeun Allahumma ighfir li ahlil ghurqadil li ahli Golkot eta kan doa Kangjeng Nabi. Assalamualaikum ya ahlal baqi doa Kangjeng Nabi. Dan lain-lain sebagainya tuh lamun mangpaatna moal nyontohan kitu Kangjeng Nabi. Kuari cek Muhammadiyah cenah teu mangpaat. Ya, geus ulah didoakeun. Urang mah biasa bae tuturkeun ulama salafus sholihin yantafi'ul mayit bidu'ail hayyilahu. Al mayitu ta'ulluhul hayatu fil qabri utai kang ngabing papat iku teh mayit. Iku manjing ing mayit apa urip ing dalam kubur. Di jero kubur bakal hirup urang teh sejenak. Lantaran urang bakal ditanya heula. Iyalah nu diikhtilafkeun apakah roh nu ditanya apakah langsung mayit nurutkeun cak di dieu mayit diasupan heula roh karak ditanya. Pokona ganda kukumaha yang gawe karasana geus bae lah. Nomor 5 subutu soalul qabri utawi kang kaping 5 iku tetep pertanyaan kubur. Wa annahu yakunu akibadat milan satuhuna soalul qabri ku anu soalul qabri iku tetep ing dalam sarusane dan kubur sabada di kubur bakal aya pertanyaan. Sakumaha nu dicaritakeun kamari ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ye tengetkeun dalil-dalil ieu jang besi aya anu ngahalang-halang ka urang. Urang langsung bacakeun. Ana Utsman radhiyallahu ta'ala anhu qol kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza faraga min dafnil mayit waqafa alaihi wa qala istaghfiru li akhikum was'alu lahu tasbit. Eta pan mamentakeun tasbit ya doa. Fa innahu al-ana yus'alu. Tengetkeun ieu bisi aya Muhammadiyah. Bisi aya turunan Amin Rais. Nanya ku urang angsongkeun ieu. Bisi nyanang ke salah ngahartikeunana ulah didengekeun. Masih panjang nyaritakeun mayit amdom rota wallahu a'lam.